peninggalan zaman baheula zaman raksasa. Jadi neangan tadi media sosial teh penasaran teh ngadeuk. Panggih tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang, mudah-mudahan para wargi sadaya dina kaayaan sehat walafiat. Berhubung masih suasana lebaran, Mamang Kodel mengucapkan mohon maaf lahir batin bila aya kelepatan, kaluputan ataupun dina ucap limpah lampah. Mamang Kodel nuhunkeun dihampura ka sadayana. Kumaha liburan kamari ka mana bae? Ya, aya video liburanna keliling kota. Sabeh tempat wisata dikelilingan, tapi anehna cuman waktu 5 menit kita nyampe eta. Penasaran tuh? Ayo tonton bae bareng-bareng videona tah. Hai, geus murai garawenya. Kamari liburan ka mana bae? Ari Mamang liburana ka mana bae? Ari Mamang mah ka Anyar, ka Pangandaran, ka Puncak, keliling wisata Kota Tua, Ancol, Monas. Wow, hebat liburana bisa keliling wisata. Yo adong, Mamang gitu loh. Beak baraha dinten eta nepi ka akabeh tempat. Teu nyampe 5 menit acan. Lah kok bisa? Kumaha carana? Apa nempo status WA bah? Si orang mah cuman liburan nempuan status WA batur. Nya pantesan teu nyampe 5 menit acan sama 3 menit ke nyampe. Kamari urang geus libur dila ayeuna geus marulai karawe deui. Kumaha pagaweana? Kumaha perjalanan mudikna lancar? Ya mudah-mudahan lancar jeung dimudahkeun dina segala aktivitasna. Ye aya video karena kusabab liburan lila makana jelema ieu rek mangka teh berat. Kira-kira penasaran berat kunaon kira-kira? Yuk tonton videona. Kunaon Mang Siganu sedih kitu? Ari geus libur lila teh rek mangkat gawe deui teh asa hoream. Berat ninggalkan keluarganya. lain kue tahu berat gue ongkos, berat cuman berat ku ongkos jengker biaya hirup manehna di rantau. Ya eta mah manusiawi lah kabeh jelema ge kaos kitu. Tapi mudah-mudahan sehat, lancar usahana ya. Kamari sempat pengikut ataupun subscriber ataupun pengikut di media sosial nge-inbox ka Mamang Kodel nyata ayeuna keur viral aya peninggalan zaman baheula zaman raksasa berarti gede patna manusia. Mamang teh penasaran bener teu eta aya peninggalan zaman baheula zaman raksasa. Jadi neangan tadi media sosial teh penasaran teh ngadeuk. Panggih tah Mamang eta nu nempona anu komenna pirang-pirang. Ye tempo tah. Peninggalan sempak raksasa. Eta komen-komen nu lucu nya di antarana eta eusina sagede kumaha. Kita bayang heueuh aya deui nu komen eta meulina di mana. Nah, tambah tergantung kumaha nu kalalomentarna bae berpikir masing-masing bae. Oke, sampai di dieu bae video ayeuna. Kayak mudah-mudahan Mamang bisa upload deh yang update anu terbaru, anu lucu, anu leuwih leuceuk, leuwih bisa ngahilangkeun stres nu aya di kahirupan orang masing-masing. Yang geus kitu bae Mamang ucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.